Isuk mah orang iluan demo yuk bro yuk. Nu kieuna badag cenah euy. Bung kapok. Nah, nu kijeng kapok segala. Baheula ge urang demo babak belur. Emang keur masalah naon harita didinya demo Oh, urang harita demo apa majikan nungtut hayang kawin deui. Anjing ki omongeuna. Alus ngan saukur nepi ka babak belur. Jadi podaran ge maneh rupa majikan anjing cing atuh. Bobangetan jiga pentul korek api kieu mah anjing sing ngarumasakeun. Hayang kawin deui sagala aja. Pamajikan didinya teh menangkeun didinya teh musibahnya teh. Heueuh didinya mah anugerah ini menangkeun pamajikan. Maneh nepi ka kitu kalakuan. Kalau dogreyon Lain geura apa yang keun gawe budak. saha si udah Mending nganggur bae unggal poe. yang gawe naon cenah budak Mah gawe nama naon be, nu penting mangkat isuk balik beunghar. nying bi aing geus kieu bi saha-saha ge daek bi anu mangkat isuk balik beunghar mah tapi pan eueuh hese ya aya ge mangkat isuk balik budug aya nu kitu mah Tapi beungharnya nya beunghar nya bae atuh lah. Sabeunghar we. heeh kawinkeun tuh budak jeung ipri je guys baru pae guys Lah dibi mah asa katipu ieu teh kamari. tapi buku saha itu Beli kue putu aya di ditu nyora datang ka imah jempling. terus kahayang bibi kumaha kahayang bibi pas dihuapkeun disadanya tut gitunya Heeh. ya lamun hayang nu nyora nepi ka imah meulina entong kue putu atuh bi tarompet Embung dah yang kue putu. ngareng semerek kedawang ye di aing ya beuli we atuh kamari teh beuli ayeuna ieu beuli jeung urang ka itu jeung si mangna Teuing. Cimang na caludi, mun kasep mah arek we dibeli ku urang lah. aing geus kabatur ngomong kitu ampun teuing bi aing ieu arah ini keur naon di sorangan di saung Keur nyumput ngumput di saha Aya Bang Emo ka imah teu boga duit yang mayar. anger anjeun tong make jeung unyam inyem gerabi komo ka Bang Emo kai bibi Nah dari butuh mah kumaha deui bingung bibi. terus rek kumaha bibi di dieu rek kahulang we nya Nya da bingung. Ye, oke. Bejaan ieu nya. Perkara hutang geus tong make jeung dibayaran. Terus kumaha atuh? Nya geus tong dibayaran. Dejang naon dibayaran oge rugi. Sok bibi boga duit. Ayeuna boga duit bibi, terus boga hutang. Nya. Nya. Duit bibi bayarkeun kana hutang, duit beak. Hutang teu boga. Kalau teu boga bibi ke Heueuh oge pinter euy. Tiraha deh. Baheula ge pinter. Baheula ge pinter. Urang mah mana bibi ngeblowing wae. Satulah mali bareng kitu mah ari kitu mah. Nya atuh. Sok lamun ku bibi teh dibayar. Duit boga. Oh teu nya. Utang boga. Heeh. Minimal aja lah mama segala boga. Benar teh. Nya. Tah gitu. Kudu cerdas atuh pikiran teh. Nya. Sebalik ya nama yuk. Yuk Yuk, baik. Jangan si Amang. Datang deui ieu nu burung anjeun. Kenaon, Brad? Biasa we nis. Naon? Aduh, anjing. Jelas deui wae ieu anjeun. Nikmatna, Brad, bahagiana luar biasa, Brad. Naon? Ya. Urang tadi isu-isu ngalewat. Biasa. Awewe. Tadi, Brad. Aja dengekeun kemana ya lakon caritana. Sok dengekeun. Yes. Tiap poe tak awewe. Ngadaguan. Laguan saha? Ada orang lewat. Tuh ingkah, Brad. Cicing dirinya.
Ya, aing. Pede na yo aki-aki mah. Cek aing ge Brad Pitt mah lewat anjir pede na ku aki-aki mah aslina anjir. Ini panas wae an. Naon anjir panas teu panas sok tuluikeun. Wah, Maneh mah setiap urang boga kabogo anyar ulah jeung ulah. Teu. Panas yang panas maneh cek mah. saha anjir ulah. Teu urang mah satuju sok. Sok. Ye, Pasti lain jelema lain. lamun urang ngaliwatnya. Heeh. So. Beneran uka kasih madukan uka kasih rap lagi aneh berat. Ya. Lakuan wae tiap urang ngaliwat saya berat. Culang cileng hungkul. Punten cak gitu. Karena malantara berat. Teuing kumaha urangnya bingung. Sok ada muan wae jadi pertanyaan mah urang. Di mana itu di mana? Ada pun mah mah. Urangnya bingung berat. Urang pernah nyabak. Dicabak urang pernah berat sekali. Penasaran da melongkeun wae. Hah? Marenyet langsung. Marenyet berat langsung. Naon deui wae ya aing curiga anjing panggil jeung belut listrik ieu anjing. Lain ya da dihareupeun bi ebah mah tatangga bi ebah mah eueuh anjir eueuh nu awewe eueuh nu gadis sugan rana kabehna ge nini hungkul di dinya. Tuh, us mulai panas deui maneh. Lain mulai panas. Urang ngabejaan ka didinya bahwa didinya teh eueuh dihareupeun imah bi ebah teh nu pangorana ge bi ebah hungkul. Kabehna ge eueuh didinya mah lobana komo duda. Dia mana? Ya, berarti dicabak kurangnya. Heeh. Aduh, kene. Marawan jika nama berarti. Aduh, buukna ge panjang. Ini karena masa alam dunia berarti panjangna buukna. Orang pernah sekali nyabak buukna. Nyetrum langsung. Nyetrum ka orang. Saking instrumen cinta merenya. Kumaha we rasa teh nyetrum gitu. Sing sariak berarti euy. Lain tapi ya mah euy nya lain belut listrik tapi naon terus Tak urang teh berat geus capek berat geus hampir 8 urang ka urang teh bogot geus bingung kudu kumaha urang minta tulung wayahna berat pangmiceunkeun pelet urang geus teh sanggup urang main mah geus teh sanggup ingkar-ingkar ka mana-mana ge urang mana aing geus ngomong ceu aing ge urang mah teu nyaho lah kanu pelet-pelet gitu mangan ieu anu jadi pertanyaan eta hareupeun imah bi ebah awewe saha atuh. Hah? Baik urang banyak tapi ulah bijak-bijak amaturnya. Era urang. Tiang listrik. Anjing. Cek aing ge anjing. Karena burung sugan ieu. Aing mah curiga ieu anya ditutupan kieu nya make kupluk. Curiga cek aing mah ieu otakna bolong anya. Ya. Tiang listrik bogoheun ka si laing. Heuh. Urang aneh. Parah anjing. Ngajanteng wae nungguan si laing sapopoe gitu kaliwat. Buukna panjang dicabak ngerenyet kurang teh euy. Nya anjing tiang listrik bukan. Cek aing mah kode didinya teh dipeluk anjir sok. Paling ge lamun hujannya, lamun hujan-hujan pan karunya ngajanteng teh tiang listrik teh ku didinya teh dipeluk sing lila. Modar anjing. Modar. Pusingkeun pisan anjir ieu. Stres aing yang hareupan aki-aki ieu mah ampun teh.